Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wa faraidul gusli ari pirang-pirang parduna adus. Eta salah satu asya'a aya tilu pirang-pirang perkara. An-niyatu kahiji niat, wa ijalatun najasati jeung kadua ngaleungitkeun najis, ingkanat lamun bukti eta najasah ala badanihi ingatase badane si jalma, wa isolul mali jeung ngaleungitkeun jeung nepikeun cai ila jami'i sya'ri nepi ka sakabeh rambut, wal basyarati jeung kulit. Wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana adus, eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Atasmiatu kahiji maca bismillah, wal wudu'u jeung wudu qoblahu samemehna adus, wa imrarul yaddi jeung ngaliwatkeun leungeun alal jasadi kana jasad, wal muwalatu jeung tuluy-tuluy, wa taqdiman jeung ngaheulakeun liyumna kana anu belah katuhu alal yusra mandeurikeun kana anu belah kencang. Jadi dina ieu pasal teh rek nerangkeun tentang pirang-pirang parduna adus. Ari parduna adus teh sadayana aya 3. An-niyatu kahiji niat anu mana kamari ta'rifna atawa hadna niat teh nyaeta qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan jeung migawena. Nu kaduana nyaeta ngaleungitkeun najis. Bila mana eta najis, bila mana aya najis dina badan urang, maka samemehna ku urang eta najis teh kudu dileungitkeun heula. Memeh urang naon? Adus teh leungitkeun heula eta najis anu aya dina badan urang. Wa isolul ma'i ila jami'i sa'ri jeung wayahna cai teh kudu nepi kana kulit ulah sampai ka dina kulit urang aya anu ngahalangan tepina cai kana kulit. Jami'i sya'ri kana rambut, wal basarati jeung kana kulit. Wa sunanuhu ari pasunatanna ieu adus mah eta khamsatu asya'a sadayana aya 5. Atasmiatu kahiji maca bismillah, sunat urang samemeh adus teh maca bismillah, wal wudu'u qoblahu kaduana wudu heula samemeh urang adus tah eta teh sunat, wa imrarul yaddi ngosok-ngosok panangan alal jasadi ngosok-ngosok kosokan sakabeh badan urang tah eta sunat hukumna, wal mualatu tuluy-tuluy ulah ditunda-tunda maksudna kumaha ulah ditunda-tunda teh ayeuna ngumah sampean engke ngumah naon awak misalkan ngumah panangan tah ulah ditunda-tunda kitu tetapi kudu langsung tuluy. Wa taqdimul yumna alal yusra, heulakeun nu belah katuh heula. Panangan lamun teh mah ngosokan panangan belah katuh heula, tuluy belah kenca. Lamun sampean teh mau kosokan sampean nu belah katuhu, tuluy anu belah kenca. Tah eta teh pasunatan dina adus pek laksanakeun ku urang sebagai jalma anu nyepeng kana syariat agama Islam.